Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Puji minangka anu mimiti ngamugi-mugi kanu maha suci. Puja minangka bubuka carita urang sanggakeun ka Pangeran Numur Bawi Sesa murbeng ya alam. Kalayan syukur anu kapiatur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur, rehna urang sadaya tiasa bengkung ngariung, bongkok ngaronyok, patepung laung, paamprok jonghok, patepang rarai dina ieu pasamuan. Shalawat miwa salam mugi ngocor ngagolontor ka junjunan urang, nabi urang sadaya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna oge teu hilap ka urang sadaya salaku umatna dugi ke akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Girang pangajen miwah hadirin hadirat anu geus kuring dipihormat. Dina ieu kasempetan sim kuring saja ngadugikeun hiji biantara kalayan jejer fenomena basa Sunda di zaman kiwari. Hadirin anu geus kuring dipihormat, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya di zaman kiwari seueur budaya jeung basa asing anu datang ti luar. Wayana haleta tangtu beki rosa, beki rongkah, gempuran budaya deungeun nu bakal ngalindi basa urang. Nyaeta basa Sunda. Ieu hal dilantarankeun majuna zaman teu dibarengan ku tareka ngamumulai budaya. Tos seueur murang kalih atanapi anu tos sepuh aktif di media sosial. Sedengkeun media sosial teh ngagunakeun bahasa Indonesia atau bahasa asing sejenna. Salian ti arangna aplikasi bahasa Sunda, kalan-kalan bahasa nu digunakeun ku indung pikeun komunikasi sapopoe teh ngagunakeun bahasa Malayu atau bahasa Indonesia. Kunaon kolot ngajarkeun budakna ti leutik teu make bahasa Sunda? Alasana taya lian. Cenah mun ku bahasa Sunda teh sok kasar. Kulantaran kitu gengsi basana jadi nyerorot. Beda caritana nalika sapopoe ngagunakeun bahasa Inggris. Pangrasana gagah tur parlente. Lamun eta kolot ngajarkeun budakna ti leutik make bahasa Sunda, saurna mah cenah era gengsi tur katinggalin zaman. Tina eta kajadian katiten yen masyarakat urang teh boga watak gehgeran. Tek kaop ningali nu anyar sok hayang tuluy nurutan. Kabawang brek budaya sejen bari jeung bandana sorangan kapopohokeun. Ngalangkungan ieu pasamuan sim kuring saja umajak utamina urang Jawa Barat katut Banten pikeun ngamumulai budaya jeung basa Sunda. Teu hilap ngalarapkeun sikep sauyunan ngahiji sapamadegan pikeun budaya jeung basa sorangan. Ngamumulai budaya jeung basa Sunda tangtuna pikeun ngahontal hiji tujuan. Sangkan ulah nepi ka kalindih ku zaman nu mana ayeuna geus kapopohokeun. Upami urang sadaya parantos sapamadagan kana bangbalu anu katiten dina ngamumulai budaya jeung basa Sunda, tangtos kedah aya tarekah kanggo ngarengsekeun eta pasoalan. Di antawisna nyaeta anu kahiji, pikeun urang Sunda. Urang Sunda ulah nepi ka mopohokeun kana budaya jeung basa Sunda. Teu salah diajar katut ngalarapkeun budaya dengan kana kahirupan sapopoe. Kana budaya jeung basa Sunda, urang kudu leuwih apal tibatan batur. Anu kadua, pikeun para seniman. Para seniman miboga peran anu penting. Seniman bisa mere contoh anu hade umaja ka masyarakatna ngaliwatan karya-karyana. Tina midangkeun pintuana ngaliwatan karyana, bawi rasa bisa ngirut masyarakat utamina para nonoman sangkan daek diajar katut neuleman budaya jeung basa sorangan. Anu katilu, pikeun pamarentah. Pamarentah kedah ngarojong kana kagiatan anu patalina jeung budaya. Hadirin anu geus kuring dipihormat, ngalangkungan tarekah tadi mugia budaya jeung basa Sunda ditinggal ti para karuhun urang tiasa sirungan deui tandang makalangan nyigelang katut nyegelkeun zaman. Hadirin anu kuring dipihormat,
Rupi namung sakitu anu kapiatur. Hatur nuhun samudaya perhatosan bapak kali ibu. Hapunten bilih aya cariosan tisim kuring anu kirang berenah, kirang sapagodos, kirang tata, kirang titi, duduga sareng peryoga. Urang cekapkeun we ieu biantara ninggang kana sisindiran. Saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.